Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alamal qur'ana wa khalaqal insana 'allamahul bayan wa karama ummatihi ala syairil ummami bitilawatil qur'an wa fadala habibahu ala rasulihi bi inzalil qur'an. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi Sadaqallahul aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gelis anaking wujud beaku waktu awak beaku mangsa neleng nengkung di ayun ambing baheula bager anaki hidup nalika lahir ke alam dunia diais ku pangamping diambing ku kadeudeung ayeuna geulis diantar ku kanyaah indung brang geraniatan hidup ibadah geulis. Bismillahirrahmanirrahim. Hari
gelis anak king. Hidup mah budak solehah bager. Kebanggaan apa? Kebanggaan mamah bager. Leluskeun hate hidup anu teuwas. Leluskeun hate hidup anu pinuh ku kesombongan tina diri geus. Tungkul sing ajrih barengkeun jeung tungkulna hate bager. Sabab dipayunan hidup teh lain sasaha, tapi dua jirim pahlawan nu ngagelarkeun hidup ke alam dunia. Pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan anu tanpa pamrih ngagedekeun hidup, mengurus hidup bager. Pejuang-pejuang hidup anu pinuh ku rasa kanyaah jeung kacinta. Gelis anak king Reni bager. Bagja nalika hidup rek ngarumah tangga, gelis bapak masih keneh aya, ibu masih keneh aya. Bayangkeun ku hidup kumaha lamun hidup rek ngarumah tangga, bapak geus eueuh, mamah geus teu aya geus. Bayangkeun keur dimandian ku tatangga, dibungkus ku kain kafan, dianterkeun ke alam pamakaman, diuru ku taneuh beureum. Rek minta hampura ka saha hidup banget. Dosa hidup lain saeutik. Tanyakeun kana hate. Geus mulang tarima naon hidup ka mamah bager. Indung anu ngakandung 8 bulan, patuangan indung melendung nyerina kalangkung-langkung. Tapi indung teu pernah pundung ka Gusti Nu Maha Agung. Sehebat apapun kita anak-anaknya, gelis anak king, takkan pernah mengerti dan paham berapa urat-urat yang terputus ketika melahirkan Nanda. Sehebat apapun kita anak-anaknya, takkan pernah mengerti dan paham berapa darah yang keluar setetes demi tetesan bager anak king. Ibu berjuang jiwa ngorbankeun raga, tapi hidup bager. Kadang kala ka indung nu geus ngakandung masih keneh wantun suntak-suntak, masih keneh wantun buah baheut geulis. Padahal indung capek lahir, capek batin ngagedekeun hidup. Kadang kala indung kurang sare bager anak king ngabelaan hidup, tapi hidup buat baheut ka indung, nepikeun ka indung ngecelakeun cai panon tengah peuting jemplang-jempling, ngagedor panto rahmatna Allah ya Rob. Nyeri hateku anak gelis. Mumpung ibu masih keneh aya bager, gerak aku dosa-dosa hidup. Hidup bakal indit tinggalkeun ibu bager. Suhunkeun nu jadi izin mamah jeung ridho mamah. Bayangkeun hidup keur nyieun codeka kasalahan dosa ka mamah bager. Sok nyarios ka mamah bager.
ngan hiji nyuhunkeun ibu ngahampura karena sadaya kalapatan nu jadi putri. Yakin ibu ngarasakeun bungah tinu hate bager. Tapi di balik kabungah indung aya kasieun kamelang jeung kahariwang geulis sieun hidup ngarumah tangga teu manggih kabagjaan, sieun teu sakinah teu mawaddah teu warohmah. Subaga papa doakeun ku mama, doa mama baris ngabuka hijab-hijabna Allah, aras Allah dengdek ku doa nu jadi indung, mangga doakeun ku mama. Neng kumaha didoakeun neng sing bahagia bade ngarakeun rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Neng dihampura pisan ku lahir kalayan batin. Singkat keturunan saleh salehah sing bahagia. Mugi neng bade ijabkan sing dilancarkeun segala-galana. Dihampura neng ku mama. Majeng sakedik geulis anaking wasuh sampean mamah tembongkeun bakti hidup geulis. Mumpung aya keneh indung nu ngakandung geulis simpen dina pangkonan sampean mamah bager anaking. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga hidup geulis anaking. Bismillahirrahmanirrahim. Duh nedawi di sejak naras mugi kerasa ngaksami bagja geulis anaking sok dilap geulis anaking. Syariat ngawasuh sampean ibu hakikatna ngabersihkeun kesang jeung getih ibu geulis anaking. Disengitan ku minyak sengit anu ngadalinding bari niatan hidup ngarumah tangga sejak nyengitan ibu bager sok sengitan geulis anaking. Bismillahirrahmanirrahim. Bagja geulis simpen di handap geulis sampean mamah bager sok sumujud geulis anaking hakikatna ka Allah bager. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tangkep mamah geulis harewoskeun kacepil mamah hidupnya ka mamah bager sok harewoskeun bager. Duh mama abdi hapunten samudaya kalepatan mama masa ditamilar ka mama kira sumujud. Aduh Gusti kira sumujud ti lahir dugi ka batin. Mugi mama ngapunten. Sejaba bakti kenujan tanah apa bager wasuh sampean sing ajrih penuh rasa hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Si abdi nyanggakeun sembah tawis panghormat pangbakti tiawit lahir abdi
minyak segitan ku minyak sengit anu ngadalinding bari niatan hidup rumah tangga sejanjengitan apa bager sok segitan geus simpen di handap bager sakedap gelis anak King Reni di payunan hidup bager anak king apa bager do nembe ieu diwasuh ku hidup sampean bager lain sampean nu biasa tapi sampean anu luar biasa nu ngajarkeun hidup marondang bager ngajarkeun hidup lulumpatan bager bahkan ia sampean kungsi nganterkeun hidup ka gerbang sakolahan hidup ditutungtun ku bapak nungtun hidup netep ka bapak netep ka hidup ngadadahan bapak ngadadahan geulis ayeuna bapak geus kolot bager bapak baheula lain bapak nu ayeuna geulis kesang bana kesang leutik geulis anak king kaluar nyakolakeun hidup duh hulu pat nyawa beurang jadi penting jadi beurang geulis anak king mumpung aya keneh apa suhunkeun ridona geulis anak king suhunkeun hampura apa bager sok nyarios geulis Nanyangkan dia pun yang pasti tinggal sendiri Gelis kumpadi doakeun neng salamet dunia akhirat yakin sedia sing dibuntu kurang mata Allah subhanahu wa ta'ala dunia sareng akhirat salam hanya tangkep bapak bager anak sok subhanallah pahlawan hidup bager anak Bapak abdi hapunten samudaya kalepatan Bapak kalepatan sujud sungkan napangkonan mugi cebar pangampura aduh Gusti Reni anak king di payunan hidup teh lain sasaha bager tapi raka-raka hidup anu saruanya anu sarua neuneun ka cinta anu sarua bela ka hidup bager mengtahun-tahun hidup babarengan jeung AA jeung teteh hidup kadang kala sarua sok ngalawan sok suntak-sentak sok buat baut ayeuna hidup rek ngarumah tangga nu ngandung harti hidup geus dewasa bager hidup rek indit tinggalkeun bapak rek indit tinggalkeun nu jadi indung titipkeun bapak bager geus kolot bager titipkeun mamah bisi tengah peuting jemplang-jempling nu jadi indung jeung bapak gering rek kasaha hidup mihapekeun namun lain kalanceuk bager sok nyuhunkeun hampura titipkeun bapak jeung mamah bager nyarios geulis semoga teteh selalu dalam lindungan titip bareng mama
salim ka teteh bager sok takep teteh na geulis bagja bager sing akur jeung dulur sing haat jeung baraya bager silih jaga silih bela bager brah sing tinemu jeung kebagjaan bager sakinah mawaddah warahmah alhamdulillahirabbil alamin soleh bager mangga kaa bager anak sok suhkeun hampura Punten Neng. Jangan pangalang mama. Mugia seorang keluarga dipastikan kebahagiaan dunia dan akhirat. bagja bager anak doa nu jadi lanceuk geus kegentos bapak jeung mamah bager barokah barokah keur hidup bager sok mayun ka teteh bager suhunkeun sadaya hampurana gugur mumpung araya kempel geulis ngalap barokah Maafin Neng, mudah-mudahan Teh Dewi sama keluarga selalu bahagia dan selalu di dalam lindungan Allah. bagja geulis salah diriung ku dulur-dulur nu jadi raka hidup geulis sing jauh tinu kasedih bager sing beunghar ku harta bari beunghar ku harti brah adi didoakeun ku teteh sing teu nemu kebagjaan maga bager kaa geulis digentos apa bager Adanan Punten Neng. Ini wah Semoga Mugia senantiasa sehat, bahagia, dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. subhanallah bagja geulis doa lanceuk bager doa lanceuk dibarengan ku cai pahnon bager yakin geulis anakking bakal ngabuka kabagjaan keur hidup sing panjang punjung lulus banglus luhur ku tagede dunia geulis sing sakinah mawaddah warahmah brah adi didoakeun alhamdulillahirabbil alamin subhanallah Maafin Neng ya, selama ini aku ngerepotin Teteh. Semoga Teteh sehat selalu dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. bagja guys hadirin hadirat dimuliakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala rengseng rupina prosesi sungkem tina jantan Ibu Rama oke rakana tetehna aana mudah-mudahan doa demi doa nu parantos dipaparin kangge Neng Reni sing jadi doa nu pinuh ku pangijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillahirabbil alamin teh lapsim kuring ngahaturkeun nuhun ka reng-rengan ti majelis taklim anu luar biasa sakitu sarolehahna mudah-mudahan amal kasayan jamaah Allah ngawales kalayan pahala nu manglipat ganda amin ya rabbal alamin geulis anakking mangga kanggo gentos acuk heula urang sami-sami mileuheungkeun dina prosesi siram kanya ka dedeuna alhamdulillahirabbil alamin bagja bager kanya ahnya mudah-mudahan hidup salawasna sing panjang punjung lulus banglus luhur ku tagede dunia sakinah mawaddah